Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Tua kampung lembur awi kungsi jadi ronggeng ketuk tilu segala. Tapi dasar awewe gede milikna bubuhan boga rupa deui ditambah kapan eta karang di tengah antara halisna teh lain karang bawa tiasa. Eta mah karang jeunan ditusuk di eusian emas nu meunang netel ku keris pusaka mawa watek dipiasih ku lalaki. Da juragan kawasa oge cenah barang red kanyi Suminah saredet bae hatena kapelet ku cahaya karang nu dina tarang nepi ka dijieun nyai-nyai. Ayeuna deui leuwihna batan awewe teh maksud teh aya deui leuwihna batan awewe nu jadi nyai-nyai teh punten teu kurang-kurang nyai-nyai sanggeus dilepas ku tuanna teh hirupna ripuh da teu mikirkeun bawaeun jaga komo dina zaman Jepang asup Walanda ditangkepan atuh nyai-nyaina oge loba nu balik ngali gincing paribasa ngan mawa sakur nu napel dina awak. Tapi Bu Eneng Nyi Suminah teh anu teu boleh nganengkeun ka babuna pinter menta dipangmelikeun sawah dipangnyeunkeun imah jeung karangna. Atuh waktu geus nyorangan teburung bebenangan balik nanya ka imah nu ayeuna di Cicingan imah panggung di Gebyog sigrong kumplit jeung parabotanana teu beda jeung parabotan imah wadana. Satukangeunana aya balong caina hirup pakaranganana lega dipelakan ku bubuhan jeung sayuran datina cauna oge jabat bisa ngajual teh tara luput cuci mulut cau atawa gedang. Miara hayam jeung meri tara teu dahar endog sapoe dua. Pendekna hirup Nyi Suminah teh bade jeung royal ceuk urang kampung mah estu kabadanan. Tah dugi kadinya nya mitra. Tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu harita dina mangsa eta teuing taun sabaraha. Harita teh geus zaman Jepang. Tapi parandene kitu Walanda can kabeh arindit ninggalkeun lemah cai. Sebagian anu ngurus perkebunan enteh jeung karet mah masih araya keneh. Nya dina zaman eta basa Nyi Suminah jadi Ibu Eneng sanajan geus teu jadi nyai-nyai deui tapi sangkan langgeng enengna nya ku jalan ngadeukeutan para menak nepi ka timimiti tua kampung lurah jeung juragan camat. Remen daratang tur dihormat-hormat dileueutkeun dituangkeun kadang-kadang ari marulihna teh sok dibahanan sagala.
ku kasendehan para menak kapanu teh nyaho bebeletek kanana mah pada nyangka yen Suminah teh masih terah menak. Ku kituna ngaran ibu Neng bisa tetep diagem. Taya jelema nu cucungah kumaha nyebut Nyi Suminah. Keur mula sara kebona jeung ngurus ingon-ingona nyangukut bujang nyaeta kisaran teh dibantu ku pamajikanana. Selang-selang tina ngurus urusan dapur. Saran jeung pamajikanana dipanggieunkeun imah leutik di tukang teu jauh ti kandang hayam deket balong. Nu ngurus beberes di imah ayeuna aya Neng Mimin. Awewe meujeuhna kawas tur pantes. Cenah mah alona ibu Neng, tapi teuing bener, teuing lain. Tapi nurutkeun caritana tua kampung, kokolot di eta kampung nu katelahna kampung Tepang Sono. Eta Neng Mimin dipiarana ku ibu Neng teh masih kasebut budak keneh. Poe kapoe geus kaliwatan mitra. Beak minggu ganti bulan, beak bulan kurunyung taun. Harita ibu Neng acan lila cicingna di imah nu eta teh. Eta bae ti samemeh Jepang. Malah ibuna oge, ibuna ibu Neng masih jumeneng da maotna lantaran kereuwasan ku bom Jepang. Tah harita datangna Neng Mimin ka ibu Neng teh. Barang datang mah malah 4-5 bulan Neng Mimin taya nu nyangka alona. Disangkana teh bujang anyar we. Datu estu digawekeun dibelekasakeun pisan. Ngepel, sasapu ka dapur ngawur hayam. Pendek namah teu pantes mun eta teh alona. Basana oge lain Neng, tapi si Min. Ari karesep nabi ibu Neng kapan urut ronggeng teh. Di imahna aya kacapi jeung bisa ngacapi deui kumplit jeung hariringna. Selang-selang tina marentah digawe dati sanggeusna jadi nyai-nyai mah tara teh teuing daek barang gawe segala anggeus kunitah cukup kutunjuk nya sok ngacapi bari ngahariring sorangan. Mitra kaum dangu, sakali mangsa harita keur meujeuhna caang bulan kira wanci Isa ibu Neng nu keur ngabaheuhai nang kadak bengkang dina kursi panjang di tepas tukang. Ngong aya sora nu ngahariring diiring ku jentrengna sora kacapi. Asa-asa terus cengkat celina didengekeun. Nanya ti mana datangna sora nu beda ti sora manehna. Ketayap lempang lalaunan turun ti imahna da sora teh geuning di tukang. Teu jauh barang diintip disidik-sidik dina bangku aya awewe nu diuk si dendang bari nenjo kana bulan ngalahun kacapi. Geuning si Min, cek garantes hatena ibu Neng. Aya sora gahar kitu teu sangka si eta bisa nyanyi jeung bisa ngacapi deui. Mitra nyati harita ibu Neng manggih pangabeukina. Lain bae dihuapkeun ku sorangan, tapi dipake mepende hate ngabang-brangkeun nu keur ngabarung sinang. Tapi oge ditembrakeun dipake susuguh tamu sok ngahajang ngondangan. Henteu nyaah ku susuguh suka bunga jabat ti bareng jeung semah ngadengekeun sora Mimin oge anu tangtu bakal leuwih bungah ku pamujina ki semah. Saha cenah mang Nyi Mimin teh? Nyi 4 kitu duka. Manggang oge teu terang.
urang barandungan bae. Pabeja-beja tidinya mah pacarita-carita. Ibu Neng boga alo ngeunah sorana, leuwih ngeunah batan Ibu Neng. Ayeuna mah mimin teh sok ditanggap di juragan camat, di juragan lurah, di mana-mana, tapi tacan kaluar ti desa eta. Sakalian mun mimin diondang Ibu Neng tara tinggaleun. Nya ti harita pisan mimiti Ibu Neng nyebut Neng Mimin sarta tekung silila waktu juragan lurah riungan bari nanggap sareng Neng Mimin lembur babakan eta teh dingaranan babakan Tepang Sono. Sanggeus Neng Mimin nembangkeun lagu Tepang Sono. Lagu-lagu nu harita ditembangkeun ku Neng Mimin nepi ka jadi kacapangan barudak nyaeta lagu Es Lilin. Es lilin mah didorong-dorong, dibawa mah agan cenah ka pasar baru. Aya deui lagu heureuy, tapi jadi loba sungut nunurutan. Sapatu butut agan teu cenah tirancaek kek kitu. Ulah samarut agan bisi dicekek kitu. Aya nu cemerut di dieu. Eueuh Neng Mimin dua mitra. Keur mah boga sora emas katambah ngora kene. Nah rangda atawa parawan. Jadi pertanyaan para lalaki nu teu kaup nenjo rindat. Teu nyahoeun yen rindat jeung kelet Neng Mimin mah dina keur tembang teh lain rindat atawa kelet bogoh. Kawas manganggang we kitu lain bogoh. Tapi rindat bakat kelet nu geus nempel ti ajalina. Mun imut jiga nu ngirut, jiga nu enya, nu misono, jiga nu enya nu merean. Tapi rea jajakanu kabakekok, kaeraan. Kutalajak Neng Mimin lindeuk-lindeuk japati. Kusabab parang rek ditewak mah linghas. Loba duda nu karoncodan ngadu semuh teu laku hade pake teu dipalire jang jawokan jampe asihan kinasihan cambal. Temental keur mikat Neng Mimin mah dikait ku ringgit sangka Neng Mimin bisa kabelit sadrah lilah tumut sakersa. Duh dunungan mugi ulah rengat manah ulah bendu Neng Mimin teh tos aya anu kagungan. Atuh untung Ibu Neng jadi rea baraya loba sobat teu kurang-kurang nu barang kirim. Ibu Neng sanajan geus kasebut boga umur nini teh kolot oge kolot kalapa cenah. Saban poe dipale dibalur dipiara diropea tara luput minuman jajamu. Tah tina kasendeuhan rea ku tamu jiwa baheulana hudang deui. Rengkak tingkah rengut semu tempo-tempo ngaleuwihan nu ngora. Karesep nu geus lila karendem ayeuna kaboker deui. Sanggeusna aya pangrojo ketinu sakaresep terus ngadegkeun tunil sarta sekaligus dingaranan tunil Sunda Ibu Neng. Ari nu jadi panghareupna atawa sri panggungna saha deui lamun lain ti Neng Mimin. Mitra ti lembur ka lembur ti desa ieu pindah ke desa itu. Dina malam pasar tunil Sunda Ibu Neng muter manggung. Sakur nu lalajo mayar 5 sen jeung saketip minangka kelas hijina. Nya mokaha oge nu milu maen teh. Bisa kebagian aya 5 ketip. Sarupiana nurutkeun tahapan pangabisana. Malah bagian Neng Mimin mah nu jadi sri panggungna nepi ka sok kabagian 5 rupiahna. Tunil Sunda Ibu Neng beuki lila beuki maju komo sanggeusna aya bantuan ti Babeh Miun mah. Babeh Miun lalaki kolot urang Batawi nu boga pengalaman lenong. Boh caritana boh wandana
nggoning mata ngolahna alus pisan atuh beuki rame beuki masyhur bae. Lengkahna beuki lega tapi masih acan wani ka kota. Tacan mampu mun kudu pahareup-hareup jeung opera Miss Ribut atawa Dardanella mah. Nu antukna tunil Sunda Ibu Neng, ngaranna jadi sandiwara Sunda Neng. Nu jadi sutradarana Babeh Miun, da ayeuna mah manehna teh geus jadi salaki Ibu Neng. Sawaktu-waktu mun kabeneran aya lalakon nu make lalaki atawa awewe kolot, Babeh Miun jeung Ibu Neng sok milu main. Dina zaman Jepang sandiwara teh menang sumbangan ti pamarentah Jepang. Pamarentah Dai Nippon nya dijadikeun bahan propaganda keagungan Jepang. Jeung pangreuah-reuah rakyat nu umumna dina zaman eta balangsak pisan. Malah geus aya nu marake samping karunggoni sagala jeung rea nu ngadahar bonggol cau. Sandiwara Miss Neng oge jadi beuki hade bae, boh layarna boh dekorasina jeung papakeanana. Jumlah pamain jeung nayagana aya 30na. Katambah boga bodor nu bisa narik seuri nu lalajo. Da kakarak oge ngelol kana panggung. Nu lalajo geus ear sareuri bari meta bari lewa-lewe ngarah pikasirieun si bodor tembang. Laguna lagu sakatimuna si bodor. Tapi akhirna jadi kacapangan barudak. Ebon berod cenah mitra roda sapi buntung tungir hayam bikang kangkung sisi gawir wira dagang oncom comel kanu getol kitu we laguna sakatimuna. Tapi ucapanana nyindiran ka jelema-jelema nu jadi budakna Jepang. Mun Jepang galak ki wira mah leuwih galak, mun Jepang olo-olo ki wira mah leuwih gelo, mun bager ki wira mah jadi bader, jadi Jepang leuwih tibatan Jepang. Tekane bebantu sakanusa tembini. Kakulitan jenar dedeg cebol kapalang. Hiku kang bakal ngebroki tanah Jawa kene. Pangrehe mung saumur jagong suwene. Nuli boyong nyang negarane dewe nusa tembini. Tanah Jawa balik asales kawit balik nyang putra putrining tanah Jawa. Kitu caturna sabagean dina tulisan Jayabaya. Mun pisundaeunana mah kira-kira unina teh kieu. Datang numantuan ti Pulo Tembini. Rupa kulitna koneng dedeg pangadegna cebol kapalang. Nya ieu pisan nu bakal ngarobokan tanah Jawa. Tapi telila ngan saumur jagong. Tidinya marulang deui ka nagaranana Pulau Tembini. Tanah Jawa balik ka asalna deui diheuyeuk ku putra-putri tanah Jawana sorangan. Mitra lebah dieu pisan dilarapkeun anak kuno nitenan tulisan Jayabaya. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1845 teh. Sanggeusna tulisan Jayabaya nerangkeun sakumaha nu ditulis di luhur teh. Ditungtungan ku tulisan nu dina kieu. Tutuge jangka lan wecahing sun wasitani. Tebu sauyun anawadon sokolor kulon ake mulmor putih ateken tebu wulung wis batangen dewe wasitaning sun hiku. Bahasa Sundana kieu. Dina pungkasan jangka ieu kaula mereweweling ku perlambang tiwu sadapur aya bongkong atawa ririwa titatar kaler kulon diharudum lawon bodas diiteuk tiwu wulung hideung pek gerak palikiran sorangan naon pihartieunana.
nya wacis weruh saduruning winarah nyaho ti samemeh kajadian teh terang naon nu bakal datang. Buktina geuning sanggeusna tanah Jawa balik deui ka asalna nya ti leungeun Jepang atuh nagara urang merdeka teh. Na anak kurunyung teh sagolongan bangsana, golongan panjajah, perlambangna ti wusa dapur. Aya bobongkong ti tatar kaler kulon, ari bobongkong teh nyari riba teh nu geus paeh hirup deui. Kapan Walanda teh nu geus ngajajah datang deui nya teh beda jeung ririwa datangna deui ka urang teh. Di harudum lawon bodas. Kapan dina datangna deui teh nyalindung ka Inggris. Cenah di teuk tebu wulung Inggris nu disalindungan ku Walanda datangna ka urang teh mawa soldadu Gurkha nu kulit kabeungeut-beungeut na hideung. Inggris nu ngaharudumanana balik katut jeung Gurkhana nya ninggalkeun bobongkong Walanda teh. Indonesia nu geus merdeka direbut deui rek dijajah deui maksudna mah. Urang sararea cangcut tali Walanda. Perung tarung adu telu ampar tiga perang jeung Walanda. Gesan mageuhan kemerdekaan. Musuh ripuh. Atuh urang oge mang pirang-pirang nu jadi korban. Tug nepi ka tahun 1848. Puluh ratus ribu nu gugur di Tegal Kurupati di lapang perjuangan nepi ka Walanda teu nyangga bulia. Marulang ka nagarana Indonesia tetap merdeka. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Ribuan nu jadi korban. Oge harita ribuan nu teu pipilueun perang tapi jadi korban. Ti antarana teu hanteu bet ibu Neng atawa Miss Neng katut kabawa dikubur. Lantaran kabanting ku pecahan pelor Mariam nu geus dijegurkeun ku Walanda waktu ngusir gerilyawan di Bandung belah kidul jeung Bandung belah kulon. Di kampung Tepang sono sanggeus ibu Neng tilar dunia kariduaan nyaeta Neng Mimin jeung Babeh Miun. Min, Neng Min, ceuk Babeh Miun sakali mangsa ngomong. Urang teh moal hade kieu wae euy. Kaperluan sapopoe geus nyosok jero kieu ye. Piraku kudu terus kapepende bae atawa jual jar. Terus ngaluarkeun ngahasilkeun henteu. Ayeuna tunil Sunda urang hirupkeun deui bahana masa wareh aya keneh. Pibatureun kawasna masih rempeg keneh. Malah bisa ditambahan ku barudak-barudak ayeuna nu kakarak mekar. Urang robah cara jeung robah gaya nu cocok jeung zaman merdeka. Tunil pan ayeuna mah geus diganti jadi sandiwara. Jadi tunil Sunda Miss Neng kusabab da ibu Neng natos tak aya di kieu-na kumaha mun diganti jadi sandiwara Sunda Mimin wae. Entong beh, entong Mimin. Tos we hitung-hitung tali panginget-nginget katurug-turug eta nu asal boga pokal nya ibu Neng pisan. Cek Mimin mah jenengan Neng kudu teras hirup sandiwara Sunda
Misna piceun diganti ibu jadi sandiwara Sunda ibu Neng weh. Bener gas gitu atuh satujunya. Cek Bah Miun ngahalas inget kanu geus taya di kieuna. Alah mun sejenat aya mah meureun urang badami teh tiluan. Mun aya ngariung ayeuna manehna bisa muka jalan keur pimodaleunana. Manehna mah sok bisa mun perlu neangan duit loba teh. Uhun beh. Mangkaning karep abdi mah dina munggaran ayeuna teh hayang nu nyaan komplit sarta maena urang di kota. Komo kitu mah kudu saanu modalna oge. Bener cocok jeung pikiran babeh. Tapi cenah cek si babeh bari garo-garo teu ateu. Ieu modalna ti mana? Mitra kaum dangu. Babeh Miun ngahuleng bari melong ka Mimin. Anu oge ngahuleng pada mikiran jalan pimeunangeun modal. Geusan ngadegkeun sandiwara deui. Babeh Miun ngagelengkeun daun kawungna. Nyieun rokok terus disundut sugan kulantaran kebu rokok bisa pinanggih pijalaneun. Tapi nepi ka rokok beak, nepi ka kuntungna dipiceun woleh teu aya nyai-nyai caang. Ari Mimin tina ngahulang teh ngagilir kana nyaliksik. Susuganan lantaran tungtung ramo ngorehan nu atel heg aya beja tinu goib ngabejaan pijalaneun geusan menangkeun modal. Sabaraha kali ngadukeun kuku nindes kuar atawa naon mah luput masih poek buta wereng taya geusan puntangeun. Taya geusan puntanganeun. Ingetanana dituduh-tuduhkeun ka jelema-jelema sakur nu geus wawuh dipapai ka jelema nu kira-kira boga tur bisa mere hutang kajeun sanajan make renten oge. Aya Cek renten satena. Ane Marharjo kawasna eta mah masih puluhan ribu oge bogaeun. Tapi da eta mah kitu kiceupna lain beda mun nginjem teh mah lain butuh ku rentena jiga butuh ku jelemana malah jigana teu naon asal daek masrahkeun diri. Kumaha min mun babeh badami jeung Paharjo ane mertea serengeh Mimin seuri eta ingetan bet sarua jeung si babeh. Puguh abdi oge emut kadinya babeh. Keheula beh. Kedah diemutkeun heula pibalukareunana. Atuh pibalukareunana mah bisa diduga ti ayeuna. Neng Emin jadi istrina Ane Marharjo anu ka sabaraha mah. Nyaeta. Narah kikituan teh. Abdi mah alim bari dicandung mah. Cek Mimin bari kerung. Sanajan manehna geus teu parawan oge embung ari kudu dicandung mah. Mitra ari manehna teh baheula kungsi masrahkeun kasucianana dibikeun ka bebenena basa di lemburna. Untung teu reuneuh oge tapi duka ketang manggang oge teu acan rengseh macan naskah urang barandungan bae. Ari Neng Emin batur mah pupunjung pupuja hayang menangkeun nu beunghar. Cek si babeh deui ngageureuwahkeun lamunanana. Mangkaning ieu mah ye. Basa kamari ieu ka dieu. Kawasna teh asal Neng Emin buka sora moal burung ditedunan. Ayeuna mah taya jalan nu malongpong lain ti ka Ane Mar eta. Engke babeh pas sore rek ngadeheus ka ditu nya Neng. Tong waka beh. Tong waka.
Urang neangan jalan sanes bae, nu teu nganggo resiko. Dikitukeun Babeh Miun teu ngomong deui, ngan ukur imut terus ngaleos. Mitra kaum dangu, sorena ka imah Neng Emin aya sema. Saurang dalang nu katelah dalang setia sembada, nu maksudna kulantaran aya nu ngondang sarta ngondang nanggap golekna hayang disindenan ku Mimin. Nah sabaraha buruhna ayeuna? Mimin nanya ka dalang. Oh, ayeuna tacan rata. Atawa bisa jadi moal bisa rata ka sakabe dalang. Nurutkeun kawani nu rek nanggap we ieu mah. Tah, nu ieu nu ayeuna ngondang, nu hayangeun disindenan ku Neng teh make dek nepi ka 3.000 sagala yo. Da lumrahna mah pasaran ayeuna teh 1,5, sareng 2,5 ribu, ieu make daek onjoy. Oh, dupi ngatur bagian anak kumaha Kang? Ngatur nama atuh 500 sewaan wayang sareng gamelan, 500 dalang, Oh, 500 sinden, 1.500 bagian ayaga sadayana. Bagian ayaga saurang-saurangna teu sami, tukang rebab, tukang kendang ageungan tinu sanesna eta teh. Oh, dupi ongkosna sanu nanggal Kang? Urang mah 3.000 teh bersih, jabat tuang sareng berkat. Abdi mah sok nadandog hayam. his eta oge disayagikeun sacekap nandog hayam teu kedah salempang. Tos terangeun itu oge. Ka Neng masuk kedah disayagikeun dog hayam, cekap salosin Neng. Ah tong salosin seueur teuing. Baraha? 3-4 siki weh. Baraha? 3 atau napi 4. Mangga, kumaha kersan Neng? Kersan Neng teh? Iraha ieu teh Kang? 2 dinten deui. 2 dinten deui, engke malam minggu, malah dina malam minggu na deui tos aya anu masian megap panjer. 500 sapeuting. Mun sabulan 4 kali oge geus nincak gaji 2.000. Cek gerentes satena. Pahingan dalang bari sanyian gedong atuh sindena oge gara rinding. Kumaha Neng? Mangga kersa. Tah, ieu kasanggakeun 200 pamanjernya. Geuning Kang. Kumaha upami udur? Ulah teu damang atuh. Cek dalang, bangun yakin. Mitra kaum dangu, samulang naki dalang Mimin bari nyekelan duit 2 lembar ratusan, ngahulang mikiran asa mending jadi sinden gitu. Batan yang diwara mah bener sakedeung ngan ukur 2-3 jam, tapi deuh asa kacidari puhna yang diwara mah samemehna kudu latihan heula nu make waktu sababaraha kali. Dina prakna main lain ngan sora wungkul tapi petak rengkak, kadang-kadang kudu make tanaga. Ari sinden mah wungkul diuk. Bener mending jadi sinden aing mah. Cenah
cek gerentes na jero hatena. Kirawan Ci Isa Babeh Miun datang. Nyarita yen tas nepungan Anemer Harjo, malah sanggeus sadibejaan keperluan Anemer oge isukan rek datang cenah. Hayang ngadenge lisan langsung ti Neng Mimin. Ih, ari babeh. Kutan babeh teh angkat ke Anemernya. Atuh da kapalang. Hayang kira puguh aya pihasilon babeh mah. Kumaha saur Anemer teh? 100 dibartosan pamaksadan urang teh. Gampang cenah duit mah asalnya bae maksudna. Duh babeh. Ya artos 200 tidak lang setia sembada. Manjar abdi. Supados engke malam minggu nyinden di Karang Pawitan. Cenah di Haji Anwar nyunatan. Nun bae eta mah. Da urusan urang mah tang tulila keneh ieu. Yindena teras babadamian sareng Pak Harjo ge ulah buntu. Harapan hade Neng. Ngobrol naon deui babeh di ditu. Sumuhun ngobrol naon deui babeh teh di ditu. Pokoknya menyaritakeun maksud urang bae. Nya hayang ngadegeun sandiwara teh. Tapi taya pimodaleunana. Oh. Terus gitu, kumaha saur Anemer teh? Sanggupeun. Nyumponan saperluna oge, enjing anjeunna sumping. Pok bae carioskeun tong asa-asa. 20 atau 50 ribu sekalian. Tanggal mau burung di sumponan. Da enjing teh balik ka kota. Kabang saur bade kabang. Bade nyandak artos persekot borongan gedong juta-juta gitu. Sareng saha? Nyali cenah da moal mungkin jeung Kang Ruslan mah. Moal anu supirna teh ya. Kang Ruslan, nuhun Kang Ruslan. Babeh mah sagarupi tadi gampilkeun pisan. Sing emut kana resiko na tuh beh. Resiko na maneng didamel istrina. Dipangdamelkeun gedong, dipanggalehkeun mobil. Atuh da babeh oge jadi supir mah mau burung ngendaekeun asal supir Neng Mimin. Alim teu sanggem abdi mah. Nah, abdi mah teu sanggem yang hareupan jelema model Pak Harjo. Kunaon? Cenah pambacikanana gonta-ganti. Sarahkeun ieu gap deui nu anyar. Pabalatak papotonganana abong jelema loba duitna. Nya eta urang mah urang arah duitna wae, pan urang teh butuh. Ih, babeh mah Ceuk Mimin semu baeud. Mitra kaum dangu, singkat cerita. Isukna sakumaha carita Babeh Miun. Yen Anemer Harjo bakal datang tehnya, tenyalahan. Pukul 8 isuk-isuk geus ngajogrog mobil sedan Opel hareupeun Imah Mimin. Si Babeh buru-buru mapageun kalawang pakarangan serta terus katepas. Betahlah. Cacak Imah Busus mah. Bang, ku bisa memeres nah. Nyari lah. Kabada ieu teh ribumina. Ceuk Anemer. Babeh Miun buru-buru asup ka Imah. Rek ngabejaan Nyi Mimin. Padahal Mimin mah ti tadi oge geus terang. Yen di luar teh aya tamu. Tekung silila Neng Mimin keluar di samping sarung Jogjaan, baju kebaya polos gedang asak gelung goler luhureun punduk. Haturan gan. Agan saya zaman kembali mah. Sumohon.
Bade diwangsulan deui bae atuh haturan bapak. Gitu Neng. Sanes. Tos teu aya Neng deui ayeuna mah. Cek Mimin bari imut. Iya. Tapi kumahanya. Hampir aku ada nyebut ibu mah saning nang pisan. Amin we atuh. Amin we amin. Atanapi Mimin. Saya. Damang Mimin teh. Aya berkah bapak. Eta ku keur sarurumpahan linggih karompok butut kieu. Cek bapak oge. Cacakan bah butut. Da ari sareng gede masak biga bertahun. Kembangna, potna, kursi, sari, rumplit. Kanu kagunganana. Saya. Mimin imut bari diuk yang hareup ka tamu. Kakak teh, tong teuing bapak tuh. Kakak teh. Ya. Ngahaja datang ka dieu rek nyamper Mimin. Palah diantar ka kota. Tapi Goneng nggoan kitu bae. Mimin bari ngaragap gelungna culang cileung red ka si Babeh. Red ka anemer dedeupeun da teu nyarita ka si Babeh hayang diantar ka kota jeung manehna. Ayo atuh geradangdan. Men ku kakak diantar ka kota. Atawa gitu we lah, da moal kurang manis gitu oge. Geus gelis wae make baju naon oge. Mimin can bisa ngajawab keneh. Kala kapipina beureum, bibirna rapat. Kumaha ieu teh Goneng? Da. Naon dudu dah. Abdi mah teu bade ka kota. Tuh, Mimin mah cenah bade ka toko Matahari meuli piacukeun. Henteu. Henteu. Teu gaduh artosna oge. Soal artos mah. Sarenkeun bae ka kakak. Tong jadi halangan ya. Ajak manggang teh mah eueuh kata sulit. Mitra Mimin ngareret ka Bang Miun atau si Babeh Miun. Si Abang ngiceupan mere isarah supaya daek milu. Karejep Mimin ngarejep beureum berai ngadak-ngadak saperti aya nu mere ilapat. Beungeutna marah mai. Lalembutanana kumpul. Asa regreg gede hate bari imut mayana ngomong. Ngiring abdi teh. Aduh. Ngiring. Arek ngajak saha deui? Lamun lain teh ngajak Mimin, mah mungkin ngajak Mai atau teh ka Neng Lilis saha deui dia wae. Neng Isma, Ibu Miratin. Teu sauri deui ngajakna ge jelema balapar gitu. Naon ieu teh? Intermejo atau kasinggung intermejo we. Ngiring atuh abdi teh. Hari kitu mah ngiring. Panona ditojokeun ka Harjo, tembus kana jantung. Kapan tadi oge lain Mimin nu bade ngiring, tapi kakak nu rek ngiring sakabal aya Mimin sok diantar ku kakak. Mimin ngareret ka Babeh. Kumaha beh? Babeh. Mimin ke dadang dos atanapi kieu wae. Atuh kirang sae Neng. Hayo kali itu dangdos. Dangdos heula. Tembal si Babeh sarua marah maina. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh ka semuna anu apal ka basana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si gotaka permios.